sahabat dilanjutku para tabiin, masa sahabat jeung masa tabiin, masa atba tabiin geus selesai runtuh guys. Setelah keruntuhan itu Turki belum bangkit deui kuari, encan bangkit deui. Islam teh encan bangkit deui. Kejamna luar biasa kafir Yahudi. Baheula mah baheula anu diserang teh hanya politikna, hanya budayana, hanya perekonomianna, kuari mah jeung jasad-jasadna. Jeung jelema-jelemana lantaran ndek bangkit kamari ieu di bawah naungan Osama bin Laden, di jerona aya Saddam Hussein, di jerona aya Muammar Gaddafi, di jerona aya Gus Dur. Nah eta teh ndek ngabangkitkeun semangat Islam mun hayang nyaho mah terciumlah oleh Yahudi. Baheula mah baheula nu dibunuh teh hanya politikna kuari jeung jelema-jelemana. Irak tanpa pamrih dengan alasan biologis. Senjata biologis gimana ya? Oh, ternyata di Irak tetep bae dibombardir. Aya dibombardir, dibombardir. Sarua bae sebab lawan ndek ngabunuh Saddam na ieu mah. Sebab Saddam teh ndek ngebangkitkeun Islam. Libya deuk hukum age, Libya Muammarna ieu teh anu ndek dibunuh teh lantaran nyana ndek ngabangkitkeun Islam. Osama anu ndek dibunuh triliunan dolar ajeun teuing lantaran nyana nu dek kaluhurkeun Islam.